tadi si Umi katanya mau produksi opak. Alhamdulillah ya ini tuh. Ini adalah opak Jampang sahabat ya. Jadi Jampang terkenalnya itu bukan hanya santetnya, tapi terkenal juga dengan opaknya. Di mananya si Umi nanya? Assalamualaikum. Mi. Di palihan mana, Mi? Iya kan dia, Abdi. Oh. Tuh, sahabat, di sini si Umi masih menggunakan hawu ya. Atuh teh sawios, Mi. Di saung lah, isin ku batu. Aduh. Assalamualaikum. Oh, tiasa lebat, Mi. Lebatnya tuh alhamdulillah tuh saja kita diizinkan. Ini di ibu nak bumi nabuhoho. Oh. Mana namanya teh dok-dokan geuninganan? Tuan. Lah, Nutuan di kene. naon tuh anak? Di tutuan apaan sih lembut. Oh, jadi Sina lembut heula. Geus nutuan lembut sakarak di oh, henteu pake ieu, Mi. daun. Naon teh geuninganan? Apaan di saung ieu? Dulangnya. Nya. Heeh. Apaan di saung? Eta naon Teu pake aya. gula? Nya gula merah eta opak merah ya. Oh, Iya, heeh, pesan saja. opak merah. Oh. Ih, dia we. Apa si Padil tuh? Ka wajeng wa mip ka kebon. Mau hati tuh? Teu Itu. teu mawan naon, teu ngapesak naon. Teu mawan naon. Pan bade ieu. Bade gua eta naon teh? Opak merah, opak putih mah pan itu caket itu na aya. Oh, anu nuju dijemur minyak. Nya, saya eta opak putih, ieu mah opak merah na gitu. Jadi sok aya nu meresen ka ditu Ya, komedinya. meser ai ieu anu gaduh maksad. Oh. Aya nage 500 keur gaduh nu maksad. Oh, oh. Ini ari ieu na kumaha eta, Mi? Naon Per liter atau napi per biji? biji ngejik ngicalna Mohon. biji. Oh, jadi 60 50. 50 kumaha, Mi? 60 siki 50.000. Oh, jadi 60 biji itu Harganya. 50.000. Ai nu ageung mah 1.000. Heeh. Biji. Saageng kumaha, Mi? Ageung sami eta tah. Saageng piring. Nya salit Tuh pakai gula merah pan kawung pakai teh gula. mana, Mi? Ini Oh, iya gula teh. aren. Oh. Bukan gula kelapa. Bukan gula kelapanya. aren. Tuh. Jadi pakai pemanasnya itu bukan Gula. hanya satu itu ya sobat ya. Jadi ada gula putih sama Di gula merah. saung ya pan Jadi, kedah nu tegar gulana ai gula kelapa mah usan asin ai gula kawung mah beda henteu ya, gula ieu mah aren Gula aren khusus mah nya. ieu mah neangan gitu Oh, jadi Gula khusus. nana teh nya, Anu teh khusus. pakai obat. nya teu aya ieu khusus ieu apan gula putih Cuman sayang si Umi teh ini pakai MR. aya dulang Tapi di bumi mah gaduh dulang. tuh di bumi Oh. alhamdulillah Enakeun pakai MR, pakai gula dulang. enakeun kene pake ember lesang Oh, lesang itunya. Lesang, iya. Tapi kan Kenapa? ari zaman baheula mah pakai dulang geuning nya Ami. dulang Oh. di mana deh ayo Abdi, nya abdi tis ka bumi Ciletuh. Ciletuh. Mohon. Nya kamari digalupit nu nginep bobona di dinya di talang Oh, di oh. hoho eta geuning hoho pan kieu ieu mah tuh. Oh. Sukabumi Ciletuh piru bumi nu matuh. Nya pan di dinya ge gaduh ieu Eta aya sakumaha eta Mi? Aya setengah 2 liter. liter. Mana ieu teh 2 liter 2 ieu teh? liter. Nya 2 liter ketan mah da salit. Kieu we, yuh mah da gaduh modal aneun sawah. Heeh. Mi di tina 2 liter teh Mi kurang-kurang jadi sabaraha bijieun Mi? 100 biji 2 liter teh. Jadi Mun 100 dikita biji. 1000 mah 100.000-eun gitu. Capek we can ngabakarna. Oh, belum dibakarnya Ami Nya, nya. capek we. Jadi anu dia teh anu dijual ku Mi teh anu tos matang baru tos Nya, dibakar. entos dibakar aya. Oh. Itu pan nyata kenging ngadamelan. Heeh. Kenging 500. Mana itu teh aya? Nya aya. Oh, heeh. Sing garantung. Jadi ya mah. Aya anu dengan acan nyanak nu gaduh. Ari Mi, Umi melak ieu. Ketan. Heeh, beras ketana. Nya melak. Oh. Kenging melak tuh kok itu. Heeh. Kamari ge melak 2 liter jadi genep kintal.
2 liter teh genep kintal. Nya, binih nage iya 1 hektar genep patok teh 5 kilo. Hiji-hiji tanurna ayeuna tos jadi sabaraha jig bilang. Mohon ya. Nya teh hiji sasiki. Siki. Nya. Jadi seperti mapan deui kitu teh. Nya ada ieu ge sami mapan Oh, supadi. mapan. Mapan supadi. Ah. Parena ge beda ada 800. Iya, 1 hektar Nih. genep patok. Pami meser ya. Kalau Hah? misalkan si Umi beli Nya. bahan-bahana Nya. mulai dari beras, saliterna sabaraha Mi? Saliterna 13. 13.000. Nya. Berarti lamun 2 liter teh kalau misalkan 2 liter 26.000. Nya. 26.000 belum gula. Nya. Mami modal lama berenang. Beras, apa gula, minyak. minyak. Nya ai gula merah mah ai gula itu mah kelapa. Heeh. Kelapa tilu sirah 2 liter teh uya, garam gitu. Ah, seure da di damelan capek. Ini kurang lebih merenang modalnya kan lagi 10 ribuan ya. Nya. 40.000 Naon Mi? etana. Modal lebih nanya. Nah, 40.000 teh sahabat. Belum tunutuan kos kios si Umi teh. Nya, kot ngesang ngobrol dan ieu teh dugi kalemut deui. Candi poe meureun nya. Candi poe, candi belum balik dijemur tuh sahabat ya. Terus Iya. lagi sudah dijemur mungkin kalau sudah kering. Terus Kering, lagi dibakar, di dihawu. open lah gitu intinya. Dihawu di satu-satu. Oh, satu-satu tehnya di Nya belakang teh aya itu ya. pepangangna di kitu-kitu dibolak-balik. Di dieu nya Tami. Nya di itu. Oh, nu itu di belakang sana sahabat ya. Cuman sayang sih Umi sekarang enggak lagi ngebakarin. Tapi alhamdulillah teh kita gaduh lagi. mun gaduh mah Oh. moal. Teu gaduhnya tapan batur mah geuning kabagean ti desa ti mana da kapungkur mah jadi RT ngan pan pameget. Oh, Ka kepungkurnya. eta kacoreng istri. Minta di cerai wah. Oh, ya udah lah enggak apa-apa. Ibu Mi. megaduh deui Kami ieu mah bahas. anyar. Heeh. Ngiringan si bapak di. Alhamdulillah di Tapi Saudi ti mah Abah ieu gaduh merang kali. gaduh tilu. Oh. Tinu pupus pan ieu mah urang Jawa kan pupus. Oh. Di Jakarta pan 8 tahun 18 tahun di Saudi. Oh, Umrohan itu si Umi teh. salahnya kapungkur mah Tapi alhamdulillah tos umroh. atau 18 kali. Umrohan. Hajian teh 3 kalinya. Oh. Kalau terka 18, 20. Oh, hajian pernah? Atas 7 bulan terus dihaji. Alhamdulillahnya. Kamari rek uih hajian heula aci sok. Asal namanya lira. Maksana hajian ti dia tapi umroh. Umroh ti Oh, di dieu. ditu. Oh, lah. Umroh ti Oh, umroh ti dieu. dia. Alhamdulillahnya. Tuluy damel. Oh. Pan eta kepeser eta teh sareng Kang Bani. Alhamdulillah tuh sahabat ya. Jadi Pan asal jadi si Umi teh jadi mantan TKW. asal nama ayeuna mah tos sepuh geuning. Nya gena nelpon di balik aja jeung Lah? di Malik Aji jadi ibuna Abu Ya Jeher Abu Ya Hati polisi Saudi. Oh, di Saudi Polisi nantinya. Mekah tangga ganti lama Ka'bah teh abi mau ngataun teh ngiring. Oh. Ngahormat teh ngiring. Ngiringan. Jadi nyanak ibu nana Arabia. Kenging sabaraha 8 tahun. Di dinya di Di Mekah. majikan itu tehnya. Nya di Mekah teh. Lama Ka'bah geda suur di bumi nama uih ge masihat. Oh, itu tehnya. Kanggo warung cenah kanggo nah. Di anggo aya nu kumurang kali geuning. Alhamdulillah nang pula. Alhamdulillahnya. Aya. Manfaat oge nya. Tak itu teh eta teh Kakang Aud teh Abah. Oh. Pang Agung nangan tos pupus enak mah. Nya. Ayeuna di Mekah dituju ieu painten bade lebaran meureunnya. Nih puyeungna. Da abdi mah di Arafah jeung di Madinah teh mapah sakurilingna 8 dinten. Hayong terang pintu semet mana ngitung panto Mekah jeung pantona Ka'bah. Jadi dikurilingan ku mi teh nya. Kurilingan Ini sahabat ya. Jadi mungkin ini mah alhamdulillah itu hanya- naik kana batu Arafah anu cek batur leueur-leueur teh mah kita salapan batu teh nyana kelumput Fatimah pesakan ka bumi pan kanggo nu bade babar lamun rek dileob ieueut kuno hamil ke lamun pek bade gaduh murang kali teu aya masalah muka kitu cuk eta rumput Fatimahna. Rumput Fatimah nu dileob teh muka kitu. Oh, Jadi- aya anak ini teh. Nyana
Anu tos dimanfaatkeun sarapan urang gitu, sahabat ya. alhamdulillah murang kali oge. Murang kali si bapak geus di bumi we kitu teh dicana ka rumah sakit teh. Langsung jadi mere syarat nyanak nuju eta teh nuju hajian cek batur mah leur cenah naik ieu mah alhamdulillah Alhamdulillahnya. gitu. Dugi kosa sabaraha dinten hajian sami kalau terka 20 kemarin bade uwi asal mah umroh teh dia keur zaman 16 juta umroh umroh geuning zaman 16 juta ieu nama kekenging anu nama geuningan sabaraha hanya 30-an. 30-an aya Jadi gini sahabat ya, nya sedikit bercerita, Cumi itu dulunya tuh pernah TKW jadi TKW, terus PT Amri, lagi PT JSM. alhamdulillah sudah melaksanakan rukun alhamdulillah Islam Ya. rukun Islam yang kelima, alhamdulillahnya. aya tuh cara ijazah eta naon Mudah-mudahan Cumi menjadi haji mabrur. amin Mudah-mudahan juga ya penonton sahabat yang mau pelosok bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Iya. Mudah-mudahan ya. Iya. Doa terbaik dari Mang JP. Alhamdulillah nya. data capek tuh Tiasa ngurus ningali bum Mekah di nya ditu. atos ih lain tiasa deui bobo ge bobo boga bobo sae ngaos aya nu masihan Quran urang Arab sae cenah ngaos Yasin kieu Itu namanya informasi. Kalau misalkan kita pergi hajian ya ke Mekah, nya kalau misalkan ada dosa kita merendi dia lah itu intinya namanya. Cenah di ditu masuk di eta sok dibuktikan eta teh. nya nyata Benar eta teh nyata. bener keur kanu ya geuning nu hajian kamari Kumaha? barengan eteh nya sup kan ngadorong tas sup kana beus ti dia teh acisna teh kenging bapa na guguru tina orai teh ring kale parawan 15 tahun geuning pijilna HP di dia geus sadayana nu kamari orai teh tah eta barengan eta ibi da urang ge mending ngener sakoloter jeung sa mobil sa beus pan diangkut ti jidah ka Mekah teh ku bos nu araragung jangkung tah eta teh nu boga kantor teh dunungan Abuya Nabil Abuya Jeher polisi anu dina ngalengkob urang salat sunat sok cenah ruhi inti tibin soli usu cenah kieu Anak yang kayak ajidan. soli ruhi inti kalamin Indonesia ruhi ta'ali ummi inti ummi abuya inti asan badan ruh alas ruhej koi sena inti kalamin Naon eta hartina teh? bahasa Arab jig cenah maneh arek salat mah bawa inung maneh bapa maneh doakeun di dinya kabawa jadi asup haji inung maneh asal jeung bin jeung naon na eta keun naon teh geuning anu ti dieu teh di naon teh nu hajian teh geuning nu sok di nyanak acis geuningan di pak di naon geuning tos di ieu keun ieu getah Dijarahkeun. sana sijarahkeun haji naon teh ditawasulkeun di ditu Ditawasul. nya haji dia mah geuning satengahna ditawasulkeun di Saudi ditu di Mekah tah eta teh haji keneh kaasupkeun ceuk dunungan hadam Walaupun teu melaksanakan abi ka ditu nya. kitu jadi urang inung urang nu tos pupuseunan teh ceuk dunungan teh ruhi cenah sali sunat 2 rakaat cenah anarep abuya ieu teh inti kois nah kieu manehna Bagus. nya eta tah ngaganti lama Ka'bah teh abi mah da purang ngurus ibu ngadodorong ibu Abuya Nabil Abuya Jeher Malik Aziz nepi ka makam Ibrahim Siti Fatimah juara mapai kamakum nangis alhamdulillah asa dina pangimpian inget we da teu poho ayeuna ge molongpong keneh Pasti jalan mah namanya. inget keur di Arafah urang batur mah panas sing kolopok urang mah aya nu mere payung Aya eta teh. aya alhamdulillah tak amal perbuatan urang arek init ka Mekah ti luhur teh tatangga sabelah ki arek init ka Mekah tali jalah leuwih saakam dahir asan ruh Mekah pi maktab Abuya cenah Abuya Nabil maktab jidah teh paspor teh dipegangna teh ku Abuya Nabil 5.000 10.000 eta teh dipegangna teh anu daramelna teh sampantaran AA kieu tah nu damelna teh murang kali Abuya Nabil Abuya Jeher Abuya Hatib tah eta teh sadayana teh di Mekah
Damel nah teh ngagas. Oh, Da abdi mah lama daun Mekahnya nyanak 3 daun kilo. Mekah teh naon? Daun Mekah kukus menyan Mekah menyan Ka'bah anu sok pelenghir teh ya. Gaduh kene. Duka aya anu kata aya da seek dibagikeun teu aya keler nana. Nyanak 3 kilo di pasihan. Teu masa jadi masalah henteu. Teu abi mah ka Mekah. Pakaian jeung babawaan mah kudunungan tosna pesawat. 5 dinten nyampe ke sini. Ka dieu teh tos budak teh nya murang kali teh nelepon entos aya kamera. Pokona nama di Mekah teh keur naon-keuran urang tadi fotoan. Dicuci kudunungannya, kudunungan teh langsung kada dipiguroan langkur ngalempar keur naon teh urang. Lempar jumroh teh. Minum eta sprite aya kieu di jalan bari leuh. Make mukena make ieu biasa serba bodas. Aya cekeng barudak mah jararayeuna di kamera langsung dikirimkeun tuh ku murang kali dipiguraan. Kan batu mah geuning teu meunang ieu mah Ka'bah naon teh. Lah pokona mah ngurilingan Madinah hayang nyaho 8 poe di Madinah. Iya. Alhamdulillah teu make eta ngadodorong eta nini. Pokona mah mek nyekelan HP ket halik lilis ket Umi. Kois alhamdulillah teh mama Umi mah kois. Naon cenah teh artina teh? Kois teh mah Umi sehat, kumaha cenah cager bisi teu sehat cenah telepon we urang kitu. Tesel ti anak buyana Abi Thaib. Lilis ka balik sadayana eta teh Malik Aji jenana. Pan urang tina sataun teh 8 budak teh 8 ali. Gelang hiji tina hiji teh 30 juta dijual teh ka dieu. Abi teh 7 bulan di eta teh di Jeddah. Bawa ka Mekah kudunungan ruhi inti haji. Mak sawa-sawa jigae ka Mekah maneh hajian jeung babaturan geus 4 tahun teh kultum urang Cianjur. Aya purah masak. Teh Unas purah bayaran. Haji, ieu mah haji. Haji, mudah-mudahan ieu temen si Haji sasa namana teh? Unas, urang Majalengka. Urang Majalengka terus. Teh Kultum urang Cianjur. Teh Nur urang Majalengka, Teh Dewi urang Cianjur, 4 pembantuna. Unas mah mudah-mudahan ieu videona nyampe ka teh orang Majalengka nih buat sahabat Cianjur kultum. Kalau misalkan Cianjur Dewi. Kalau misalkan nih sahabat yang polsek yang ada di Cianjur sama Majalengka ini tuh ya. Titip salam lah si Umi mangga sok nih. Salam kasadayana ka dieu min. Tinggalin nami hiji. Salam ka Teh Nur, ka Teh Dewi, Teh Kultum di Cianjur. Umi teh saha namina teh? Bu Eis. Mi Haji Eis titip salam sama rekannya ya yang ada di Cianjur sama di Majalengka. Teman-teman. Ya neremel teh bahasa Arabna. Aduh, deui. Murang kalihna Haji Dahlan kuliah rekom. Ai nunggu mobil cenah naon bahasa Arabna. Nunggu kapal naon bahasa Arabna. Teu terangeun bapakna sareng ibuna manggil ka dieu. Mun nungguan mobil mah kuliah eta keur ieu keur kuliah. Meunang ieu na alhamdulillah dibejana ku umnya. Kalau nunggu mobil anak eugeud pisi tawul min zaman eugeud pisu tiar siaro. Ai mobil mah siaro, ai kapal mah tiaro. Gitu. Ai nunggu teh eugeud. Ada eugeud min zaman urang diuk lila megat mobil kieu. Alhamdulillah mah. Nih, ieu. Si Umi keur ngadamelan opak naon bahasa Arabna? Ieu. Da teu aya opak atuh di Saudi. Lah? Teu aya opak. Naon atuh namena teh? Ana sawi eta ana sawi ruj. Asan sawi da opak mah teu aya teu terang bahasa Arabna mah. Teu aya opak mun amun beas mah jeung sangu. Terang bahasa Arabna mah ana kudiruj. Ana jibiruj, ana jibiruj urang nyokot beas. Ana tibin akil, urang hayang dahar. Umi, ana mah pipulus. Naon eta teh? Teu aya duit. Teu aya duit. Mun arsi ratib eta gaji. Ari anak ibu ilai kajidan naon nih? Anak ibu ilai kajidan. Naon eta teh? Kata can ieu teu terang eta mah datara. Kana nu kitu. Nah.
opak bareng Itu teh saha? Anak orang orang kali. Oh, di mana mah? Pun. Teh. Nah kapayuna tuh kok itu nam atas. Aduh, atos. Oh, alhamdulillah katanya udah ya tuh sambil ngobrol. Suminya udah cenah tuh. Ayo jalan dia lah minyak. Oh, nanti kita ketemu di depannya saja. Nah, kita sekarang ada di depan rumahnya. Udah dibakar mah. Oh, Umi. Oh, di dia minyak tanah teh-nya. Ya. Tuh, sahabat ya. Ah, ini udah dibakar. Oh, oke sahabat ya. Oh, itu mah belum dibakar. Ini mah yang udah mau Oh. rasain. Nyobain, Mas. Ih, Iya. atur nuhun. Mau Ih, itu nyobain gerangan. ini mah opak merah. Oh, mana ieu teh-nya? Sok. Oh, itu sahabat ya. Sok. Oh, tuh sahabat ya. Kita Ya, dikasih tah. opak merah. Tunggu. Opak merah, bukan Jadi opak asin, manis. manis, Oh, iya. tuh. Alhamdulillah. Tuh. Ini kalau gulanya gula aren Gula arennya. nya. Sok. Aduh, tuh sahabat ya. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, enaknya. Mantap sahabat ya. Tuh. Ya. Jadi ini mah dibakar itu sahabat ya. Dibakar, ya. Tuh. Urnya juga sahabat ya. Tuh. Mantap. Kalau opak putih ini rasanya. Ya, nah turun nih. Ya nggak apa-apa, Oh. rawasin dulu. Ini punyaan orang mau hajatan. Mau hajatan. Ayawa HP nak. Budak diabur di mawa HP. Hah? Mana? Nula weh. Tuh, ini mah opaknya putih, rasain. Cobain gitu. Oh, yang dah. opak putih sahabat ya. Putih. Oh, ini. Rasain Oh, ini sahabat mah ya. 60 biji 50.000. Oh, iya banyak. Nya putih mah Hari ini iya. 50 Cuma seribuan. Seribuan, Oh, 50.000 eta 50.000 mah teh 5.000. 5.000 10. 50.000 gitu ya. 50.000. Ieu teh ngadamel 500 buat hajatan. Ada udah 500 Oh, terus aya. atau saya. Siap. Ini mah buat nanti kurban, pingin kurban, pingin eka. Di mana di dia? Di depan di kurban Umi. Oh, di ditu di dia. Di dia, di Oh, di bumi. dia. Eka mari mah di masjid pameget. Oh. Alhamdulillah hoyong kurban, hoyong Alhamdulillahnya. nya tah kitu anak entos kapasihan naon-naon jadi usaha terlancar. Cita-citanya mau beli mobil. Nah, jadi sahabat Sumi itu sekarang mau bikin opak ya. Kita akan melihat bagaimana cara membuatkan opaknya. Biar sahabat yang kosong tahu lah ya. Katanya manis, enak, gurih. Amis nih, mohon. Ya, manis, senang yang baik merah ya. manis, yang itu gurih, yang putih. Mentak banyak kan yang beli. Utamakanlah Ya. eta pelanggan minyak. Ya, tak ini mah mau buat peyem. Peyemnya ketan hidung. Ada Ketan peyem oke hidungnya, peyem jadi ketan hidungnya nanam Ini mah ketan sendiri. hitam ya, sahabat ya? Ketan hitam. jadi ini mah tuh buat bikin peyem ketan Peyem. hitamnya. Ya, Peyem dari beras. dibungkusan ku daun muncang gitu. Oh, pakai daun itu Pakai tehnya. ieu nya sirup ieu tanyere. Pakai Saya lidi. teh bade nu hajatan 5 deka. Bikinnya. Cuman gini dan nggak punya uang. Adanya Tinggal naon nih lah nama, tinggal menikmati hidup nah si Meji mah. tak aina teh mau nggak beli apa-apa nggak babana lagi karena udah buat anak udah cuman sekarang mah mau hidup di dunia punya harta di akhirat mau punya ke amal ibadahan Amin. sadayana tak gitu. Mau kurban mau ekah mau terbagi ke siapapun yang sudah nenek-nenek. Walaupun gak dikasih ku Jokowi sedikit pun gak kekasih, Tapi saya alhamdulillah. berjuang sendiri. Alhamdulillah. Nah, yang Alhamdulillahnya berbaginya berkah. buat di akhirat teh jagaina teh ngingu kapeser doma teh hayong ekahkeun anu pupus bapak itu pamegel hayong ekah abi atos ekah murang kalih atos kurban atos gitu. Jadi murang kali di ekahan kurban sendiri tapi ku abdi di ekahan di kurbanan. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah kapungkur kana muning salapan urang. Salapan orang 7 orang. 7 urang. 7 orang ya kan ya. Jadi tilu korban muning, tilu. kerbau mah Ya. hanya untuk 7 orang. Sekarang kita akan melihat si Umi bagaimana cara kerja membuatkan opak ya. Namanya. Bikin opakna.
Jadi awalnya itu digulung-gulung minyak. Ya, digulung-gulung. Pakai minyak oke nya. Pakai minyak, tuh pakai minyak Biar mah lesang. Bagaimana? Jadi prosesnya itu seperti ini sahabat ya. Jadi gampang-gampang susah lah. Alhamdulillah. Tuh. Jadi digorolong-gorolong, Ya, tuh. Kita sina baruleud terus diemple-emple. Tuh, di pencitan cenah tuh. Di baruleud gitu tuh sahabat ya. Nanti kalau sudah diemple-emple baru dijemur minyak. Dijemur, Sahabat ya. dibalikin, dibakar. Jadi- Susah capek. Ini cuman prihatin ini mau uang. Prihatin mau uang. Alhamdulillah lah ya. Ya. Umi punya keahlian. Mungkin buat jamu puasa yang ada di luar sana. Jadi di Jampang itu terkenalnya Opak. opak juga terkenal gitu sahabat ya. Iya. Alhamdulillah si Umi Haji sudah memproduksi opak Jampang. dari berbagai opak manis, terus lagi Opak asin. asin juga gitu sahabat ya. Kalau misalkan sahabat jamu puasa Ramenang asin, apa yang ada di ramenang luar kami. sana ingin memesan opak dari si Umi Haji, Tadi gini, silakan aja datang ke kampung. Nah, ini kampung naon nih? Ke kampung Tegal Pangkalan Kurai. kan ditanya. Tegal Kurai Nangerang. Oh, Tegal Kurai, Nangerang. Nangerangnya. Pasantrenan. Pesantren Al Hikmah. Nya. Lebetan teh desa Desa Sukamukti. Sukamuktinya Kecamatan Waluran, sahabat ya. Kalau mau berkunjung ke rumahnya ada di Kampung Pangkalan berenya. Sanes Pangkal Nangerang Oh. ya babakan iya. Jadi di itu mah murang kali. Oh, jadi memang di dia ya. Ya, Jadi di Nangerang di Babakan Kurai berenya. Nya di Tegal Kurai. Tegal Kurai, sahabat ya. Tegal Kurai, pesantren Al Hikmah. Jadi pesantren itu dulunya saatnya lagi nih kan anu kapungkur teh Kang Hikmatnya. Nya Aang Hikmat. Al Hikmah. Al Hikmah. Al Hikmah namanya. Mungkin video ini hanya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil hikmahnya aja. Gitu Al aja. Hikmah Nangerang. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membuatkan video yang bisa membuat sahabat yang pelosok bisa mengedukasi ya, bisa seperti si Umi. Oke sahabat, mungkin gitu aja ya. Iya. Semoga sehat selalu. Si Umi nasing sehat dinamanya. Amin. Abah na oge sing sehat. Tanya. Sing seueur oge ieu eta na jobna. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya mejinya. Hari Hatur nuhun mejinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.